Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف إنك لا تخلف بسم الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. بسم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa Ya
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك الله الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثر وظني أنت مصباح الصدور يا نبي الله الله يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga orang sami-sami yakini bahwa keyakinan itu sebuah doa yang sangat dahsyat, bahwa awasan ayat-ayat suci Al-Quran anu dilanturkan ke Bapak Ustaz nama jantan wasilah kana lungsurunna lanung ti Allah Subhanahu wa taala kanggo keluarga besar
yang nanang babi khusus kanggo aing isma mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dina dinten enjing bade ngadawuh rumah tangi menjalankan ngambah kana rumah tangga mudah-mudahan ditepihkeun tina panyawat dohir sareng panyawat batin sareng mudah-mudahan lantunan aosan sholawat ka paduka agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neme urang sadayana diangkan sebagai pengikutnya bagi agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah nicakana acara anu salajengna acara pokok nada dan dakwah anu baris kapihatur Wadatul Mukarram Bapak Kiai Haji Aid Sepul Majid sareng kru waktu semewa kehormatan diaturkeun ka anjeunna. Mau ngepaskan lagi aja, sing pas laluan aja. Nggak sekian, kalau apa? Coba ke depan, weh. Nggak sekian, nggak pas, kena ngapaskan dia pak. Nyeting si Akel bete pak. Mas. Yo. Asal etan. Nah, gitu masih tuh karena bisa. Seberang banana, weh. Kajian Yohan lah. Ini. Yohan kemana hujan? Nah, yang itu lah. Perang tangan sakit. Ngerti. Salah perang tangan, perang itu apa? Nah, gitu terus ngerti terus. Ya tengah dan pelangkan gitu sama.
Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat teh hujanan. Arariu paling punya yuk mulai. Bahaya hujan. Besok ya malah. Aya kene kursi paling kosong jadi Yang pas sedek-sedek dari panggung sami teh hujan. Sok didoakeun ku abdi nu kapayun sing beunghar. Amin. Jadi dua ada teh nu kadua anu kapayun sing minang ka Mekah. Amin. Langsung ke surga. Larian we nyalira di ieu. Oh siap kan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'ina bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sesuai batur Allah. Setar sih kadangnya batur Allah. Balikan dari ayo waas coba diajak perang siap. Tema litas
لقوم يتفكرون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kanggo manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Naoskeun shalawat miwah salam ka junjungan urang sadayana habibi wa habibana wa habiballah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kali ngahaturkeun nuhun sareng muqaddimah secara lengkap kalayan tegirangan rasa hormat widian simkuring ngiringan ngamakmum ka pembicara anu dipayun wabil khusus ka muratibul auqat atanapi pengatur waktu pengantar acara. Mudah-mudahan ulah ngirangan kana lungsurna barokah kasayan sinareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu jamaah pangaosan rahimakumullah, mayoritas di Indonesia khususnya di Sawah Baru jelema teh diajak beunghar hese da kudu boga modal nu gede didoakeun beunghar ge masih keneh hararese da jelemana teu yakin kana doa. Ku abdi tadi dibahas padahal di dieu lega ya searario anu kapayun mudah-mudahan sing baleunghar lain amin dengekeun pindah lain amin Pindah daripada lu pindah ka panggung sing beunghar pindah daripada hujanan ini dia ngalingkung ya. itu mingguan ya beda ya resep Ya masuk kana TV. Katanya karena sarua urusan penting ya mas sarua akang teu narima amplop tapi gemal narima penting ya digana. Ieu mah minahkeun mingguan we malam Jumaah pindah ayeuna Laput. tapi cek curiga abdi eta oge. Kejeng jelema mah sok nyieun alasan dina di sok nyieun alasan sok nyieun naon jelema mah sok taranggung ngagugu di balik alasan. Bagarkeun teh ajengan beunghar mahkeun we abdi mah di dunya mah asal beunghar di akhirat we. Ai deui masih aya jelema teh nu punya prinsip keun wae abdi mah teu beunghar di dunya ge asal beunghar di nungtungna teh di akhirat teh kabagean di dunya kokoro. Balang sak ditu di dieu. Ulah lepat kakang euceuk beunghar mah kudu dunya akhirat. Balikan deui. Beunghar mah kudu dunya. Balikan deui. Beunghar mah Kudu dunya akhirat. da dina Quran ge Rabbana atina fid dunya Hasanah. wa fil akhirati Hasanah. wa qina Rabbana nun Gusti abdi sadayana atina dongkapkeun ka abdi sadayana fid dunya hirup di dunya hasanah eta sae wa fil akhirati jeung di akhirat hasanah hoyong sae. Jadi alus teh kudu dunya ari alus di dunya kahiji al afiyah awak cager jag beda jeung akeu geringan wae teh teu alus akeu teh. Kamari di bawah ngaji ku aing ka Banjarwangi. Tapi ka ditu molor.
Udang-udang geus waktu ka panggung balik ti ditu teh teu rajin kekemu ku kejo. Aya preman ongket. Ari ngaku jawara ari numpak mobil utang. Mun bisa mah utangna teh gener. Sarua we jeung aku jawara ari tuna entong numpak. Teraskeun. Lanjut. Di semangat atuh Kang, teraskeun. Lanjut. Ah, gitu. Ini mah teu kita geus lanjut. Fitnah. Jadi belum harmat kudu Dunia akhirat. dunia akhirat. Ari beunghar di dunia al afiah cager. Disebut beunghar teh sagala lubak ibu kue jelema cager teh jelema beunghar teh. Nageri mah boro-boro ngakan tetap. Nah, capit ke ya. Sengat capit teh ngeunaheun. Ya kan hayu hemeng kaitu bayu ari udud teu sampai jangan. Hayo we ku pamajikan dirahra. Teu hasanah tetekahan. Anu kadua wal mar'atu sholihah, hasanah di dunya teh boga pamajikan nu soleh. Boga pamajikan nu bagur, boga pamajikan nu taat, teteh kaalusan di dunia. Balikan deui, naon kana alus di dunia teh? Sehat, cagur. Afiat, cager, dua boga pamajikan anu kastilu wal waladul abror, boga anak, boga turunan, boga putra, boga budak anu taat. Eta hasanah fi dunya. War rizqu wasi'un, rizkina loba. Maka hasanah di dunia, maka beunghar urang sadayana lain sakadar hayang beunghar di akhirat, tapi hayang beunghar dunia akhirat. Para bapak ibu jamaah pangaosan rahimakumullah. Neh telila saur Imam Ghazali Kang, saha jelema nu hayang dileungitkeun kabingungna baik urusan ekonomi, urusan rumah tangga, urusan dunia, urusan hutang pihutang, urusan anak teu bener, urusan pamajikan teu balik, urusan salaki teu ecreug. Saur Imam Ghazali ulah kurang sapoe sapeting maca sholawat 117 kali. Sabar hiji cenah 117 kali. sok meunang. Sok menang 117 kali. Mata kurang masih diganti. Pamajikan hideng anak edan. Anak hideng pamajikan hideng. Mitoha teu cager-cager. Cager mitoha pamajikan hideng, anak hideng, sapipir jeung darong. Kan bingung keneh deui wae. Matak saha jalma nu hayang dileungitkeun ka bingungna urusan dunia, urusan akhirat, urusan ekonomi, urusan rumah tangga dan urusan berbagai problem, saur Imam Ghazali ulah kurang 117 kali sapoe sapeuting naos sholawat. Teu percaya tah ceuli ayeuna tah. Ini bukan kampanye, jauh ini bukan sanes basa-basi, tapi bukti. Sok Kang, cek urang mau sholawat heula 117 kali. Moal saja moal. Nabongan maneh mah teu hideng diantep sorangan makmum wae geuning. Robot alasanna teh. Mining kene bareng ayeuna 117 ya. 117 ya. Hoyong ngadu bojo soleha, hoyong ngadu caroge soleh, hayang boga anak abror, hayang kabingung bikin tiku kabungan, 117 sholawat. Mual saja.
sok kurang sasarangan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa ya uhailal judi wal harami. Dua, ya Rasulullah salamun alaik. Itu nah itu nuansa ada lagu nah atau salawat itu oh lagamna nu bermasalah teh lagam atau salawat nah aing umat Islam siapa salawat eta lagamna gede atulah resep akeh batu lagamna ya Rasulullah salamun alaik ya ni wadaroji apa tayaji rotal alami ya uhailal judi wal ini masih kena gitu tumpah seair yumus kurai tumeneja sapene itu kumaha ya kayaknya lagamu itu teu bisa lah kumaha tuh lagu nu bisa parenengai teh Robin Pak Robin Pak ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa diwadarani afatayati watal alami ya uhailal diwal sebaiki hah? Sebaiki tilu 117 dicokotin sebaiki deh 114 100 salawat anu biasa ya tuh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik. Sebaiki
Hah? 3 ditambah 2 berarti sabariji. Sabariji deui. 112 deui. Teraskeun ka meh belum. Takaran di organ pakai payung. Teraskeun ka meh belum. Sok kiborna kaburu kahujanan. Baik. Enggak. Siap kan? Pak Ciwo ya panitia ya. Aduh, panitia Pak Ciwo. Dia satu terlalu gua ini ngaji itu jadi pohon di luar naon Pak. Payungnya gitu ini. 2. Akewa medel maling lung. Ari kibor ulah kahujanan, kajeng kena awak kahujanan. Kiborna makanan mulina nu anti air. Kita kali kibor teh nu kuat ku cai. Siap. Sok Bapak Ibu sadayana anu apal anu terang ulang sasarengan. Anu terang mah kupingkeun we. Pasti itu, pasti. Mangga urang sami sholawat hadirmu Nabi. Siaran langsung. Mantep viral gitu. Nemean ya para warga ya. Nemean ya para warga ya kasus ge. Aya keyboard. Nemean ya. Tukang keyboard dikurung ku plastik.
Balik. Balik. Itu poin wae ah. Teu Kang. Ieu pangaosan teh judulna teh tilu. Bari cenah. Judulna teh tilu. Tasakur walimah nikah. Bari tasakur walimah nikah. Balikan deui. Tasakur walimah nikah. Kurang tarik. Judulna teh Tasakur walimah nikah. jadi tasakur. Naon ari tasakur teh? Tasakur teh aya dua, hiji aya bahasa Sunda, dua aya bahasa Arab. Ari tasakur bahasa Sunda hatur nuhun. Naon cenah? Tasakur bahasa Sunda teh hatur. Tang, lamun bare duit ka pamajikan osok nganuhunkeun. Hah? Oleh. Mun bare duit ka cetarsi osok dinuhunkeun tara. Teu tasakur teh. Makanya ngadug-adugan syukuran ke Allah kita syukuran heula kanu jadi jalan mere nikmat mah ditolak ku Allah syukuran anu moal ditarima. Jadi syukuran cek bahasa Sunda teh hatur. Ieu nyai duit keur cilok hatur nuhun akang. Ieu nyai keur setor hatur nuhun. Ieu nyai keur budak naon keur iuran budak sakola hatur nuhun. Osok cek. Iyalah osok. Saingan salaki kalah pejet. Cokorna kalah jebrak. Teta sakur teh ka salaki teh. Ya, cek. Awewe ahli surga cirina tilu nu gede ieu teh cirina teh. Ciri nu gede awewe ahli surga aya tilu. Hiji awewe anu era jeung sieun ku salakina. Sekali deui awewe ahli surga ciri nu gede na tilu. Hiji awewe nu era jeung sieun ku salaki. Ece so era ku cara kitu. Sieun ku salaki teh. Geun, jeung kumaha sakitu cara wakna. Nu sieun mah kieu teh dikasih ke Khadijah nu sieun ku cara ge mah. Mun Rasul ju sasaurat tara nyangkatkeun ieu di jelema sieun mah. Siti Khadijah upami Rasul sasaurat tara wantuneun nyangkatkeun. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, labbaika. Kitu we laranana teh. Labbaika sumuhun ya Rasulullah, sumuhun, sumuhun. Teu teh lamun diomongan ku salaki tong cangkat geus kitu we mohon mohon. Eta ciri awewe sieun ku ahli surga kah? Kadua awewe anu teu ngarasa rudat, teu ngarasa izin, teu ngarasa geuleuh, teu ngarasa keumeuh ngurusan jadi anak. Ahli surga kacok. Awewe nu teu geuleuhan, nu teu keumeuhan, nu teu naon ngaranna teh? Ngurusan nu jadi anak. Batak sing loba anak teh. Borosot elu sapoe juga. Anu katilu awewe ahli surga teh awewe nu sok narimakeun pamere nu jadi salakina. Ahli surga. Hidup ibu-ibu. Hidup ahli surga. Aya kene teh malah. Kiceu. Paeh atuh mah. Ya, Cak.
lamun ece ku salaki saminggu diserenan duit 10 juta saminggu cek salaki ece teh yeuh nyai akang teh buat kas usaha meunang duit 10 juta simah saminggueun erek nganuhunkeun moal menta deui moal mahi saminggueun 10 juta anu kieu ahli surga teh minggu isukna aja teh diberede ku salaki teh yeuh nyai kamari mah 10 juta ayeuna mah 9.000 yeuh nyi minggu ayeuna mah ngan meunang 9.000 akang teh sok nyarenkeun sing mahi satauneun mahi sakauneun moal mahi beulikeun kana klenger salaki hayang kopi soekeun ku sia teh Januari kucep dina gelas tong dikulaan kena dah hideung sarua sodorkeun cek salaki teh na cek pamajikanna naon cek salaki teh naon cara mah hideung kopi Januari kita teh jurig jadi syukuran teh hatur nuhun tasakur teh kadua tasakur teh cek bahasa Arab ari tasakur cek bahasa Arab mah alhamdulillah sakali deui tasakur cek Arab mah biqaulina di rabbil alamin alhamdulillah lungsur hujan cacakan mun hujan alamat ngeseseng ising di wae sakuran tasakuran alhamdulillah cek nu kokor teh alhamdulillahilladzi ja'alani faqiran wa lam taj'alni ghaniyan alhamdulillah Gusti abdi dijadikeun jelema anu fakir teu dijadikeun jelema anu beunghar cacak lamun abdi dipercaya jadi jelema anu beunghar can pupuh jakat can pupuh berehan malah cangkuku bisa sare dan beunghar mah teu tibra molor teu ngeunah dahar ari sare inget kana sawah sare inget kana kebon sare inget kana mobil sare inget kana anu teu tibra sare alhamdulillah Gusti abdi mah dikersakeun fakir eueuh emutaneun eueuh pikiraneun boro-boro di kasur jeung di bantal nu kokoro mana kursi ge nunutan da tuh lupa anu balakir dina kursi bari hujan deh kieu nu sangsara mah kitu Kang itu beunghar di kameran di kasuran ge hese sare matak cek nu fakir alhamdulillahilladzi ja'alani faqiran wa lam taj'alni ghaniyan kanggo naon Gusti abdi sagala beunghar bari korek kanggo naon sagala beunghar teu ngeunah dahar kanggo naon sagala aya teu tibra sare mah alhamdulillah abdi mah cukup sakieu imah ieuh sare tibra salaki jak-jak bari heuras alhamdulillah cek saha cek samoleh cek nu kokok cek nu beunghar alhamdulillahilladzi ja'alani ghaniyan wa lam taj'alni faqiran alhamdulillah Gusti abdi mah diskersakeun ku Gusti teh jadi jelema nu beunghar teu jadi jelema nu fakir ari nu fakir karek masantrenkeun budak ge lain teu hayang da boro-boro masantrenkeun kanu jauh kasulaksana kitu kabekalan alhamdulillah abdi mah jadi jelema nu beunghar kasur boga bantal boga mobil boga motor boga sakalian jering keluarga teu kukulingan yangan mobil eca bari eueuh supir alhamdulillah abdi mah kaya eta syukuran ku bahasa Arab oh beki gede depan hujan teh alhamdulillah serius ya titik kuping jangan bari naikin majak tapi balik lagi orang ngadengikeun pengajian
Ya pun adi teh senjata sakur ka Allah Subhanahu wa taala. Oh, imahna di bulan. Baca Bungkus. imah tara-tara di sigutan. Sae toh? Hah? Sae toh? Sae. Pak aya kene di urang mah jelema anu. Nanaonan ngahambur-hambur duit. Teu aja lain duit maneh ieu. Ajang sok geuleuh teh naon sok kana hukum sia eta mah. Naon kumaha teh hukumna sanajan mijeun duit eta si jangkar bener. Eta teh jelema nu tina bodoh geus ingit kana pinter sanepi teh ceuk. Sagala-gala teh nanyakeun hukum we jeung hukum. Naon hukumna sanajan adan kitu eta si jangkar esek. Nu kitu-kitu wae jeung ditanya hukumna. Hukumna mah geus lah di background kieu mah. Nemongkeun kanya pun adik ka anakna geus titik. Anakna mah teh lumayan ieu teh. Dibayar ku indung bapana. Magarkeun eta mah hayang kadeuleu ku batur. Nyaho mata di background ge hayang kadeuleu atuh. Lamun lalolo rek nanaon di background. Oh, aja, aja diosok ka batur, sia teh mun batur make geulang. Eta mah hayang kadeuleu. Nyaho batak meuli oge. Kenaon meuli geulang di teunang dina napeun kasur, batak meuli ge hayang kanaon. Hayang kadeuleu. Alhamdulillah. Saya betul nanti tuh saya. Hari ieu son saya. Saya Kang Asur ieu banget. Kibor akhir saya. Kamu akhir bergering guru dipuji. Siap catat gua nu mata alus background, alus pelaminan, alus sound, alus keyboard nu jadi sabab masing-masing ku ahlina. Oh, ya. Disebut alus background teh sabab nu nerapkeunana saha? Ahlina. Ajaran isuk imah euceun di background di tah ingkom. Paling digulungkeun. Son alus sabab nu jangkal kokon ahlina. Ajaran isuk son cekel ku lain ahli mangoleh. Leres gitu. Di dunia masing-masing punya keahlian jeung aya ahlina, bakal ngeunah, bakal pantes, bakal sae mun dicekel kuno ahli. Tapi mun teu dicekel kuno lain ahlina, punten saur Rasul fantabirit saah tunggu karuk sakal. Background aya ahlina son, aya ahlina keyboard, aya ahlina dakwah, aya ahlina nyupiran, aya ahlina kamera, aya ahlina ngojek, aya ahlina tuluy naon deui nu omong ahlina mah geus sarupa. Nu teu aya ahlina mah rumah tangga. Oh ahlina rumah tangga. Tak hese ke rumah tangga mah da eueuh jelema nu ahli. Naon teh pamajikan cacakan pamajikan RT. Entong sok ngomong kitu da rumah tangga mah sareng aja sarua. Boro-boro pamajikan RT, pamajikan bupati ge tegap duit mah ngahiung. Eta mah cacakan bojona ajengan anu ajengan ngeheseun. Halo ajengan ngeheseun mah. Padang aing jaduan kene naon hese. Naon kuing teh namahan pamajikan hese sarua ceuk ajengan di rumah tangga teh. Oh ahli rumah tangga. Maka niatan niatan rumah tangga teh lain erek ngalaju sawah, lain rek ningali hartana, lain rek ningali
tek bengek pokoknya mah niatan nikah teh ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nuturkeun tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul nate naon? Tuh nangis poho deui. Judul nate naon? Astag. Sing era aja ku hayam, asal aja ngobrol jeung hayam. Ada bima osok mun meh tarane ngalang. Sing era ku hayam ge bersyukur aja hayam ge bisa syukuran. Teu percaya taroskeun ka Nabi Sulaiman ahli bahasa sastra naon hewan. Hayam teh syukuran unggal poe ge ceuk hayam kieu ceuk. Alhamdulillahilladzi ja'alani daikan wala taj'alni hirrotan. Kumaha cara ceuk hayam teh? Ala jane herotan. Kumaha cara teh ceuk hayam teh? Astagfirullah. Mangkaning hareupeut make sonde. Ceuk hayam teh kumaha cenah? Ala jane herotan. Alhamdulillahilladzi ja'alani daikan wala taj'alni hirrotan. Gusti, alhamdulillah nuhun abdi dijadikeun hayam teu dijadikeun ucing. Ceuk saha? Hayam mah Gusti unggal poe diperhatikeun kudulungan lamun dipencit ngeunah nu kitu nu kieu beuki dipasak rupa-rupa di sop jadi sop ayam, di sate jadi sate, hijikeun kana mie jadi mie, sedangkan teu aya mie kucing. Ningali di warung kejo, oh sate kucing. Alhamdulillah Gusti abdi mah dijantengkeun hayam. Manfaat kanggo jalmi dipake mainung, dipake nurunkeun, dipake ngariakeun, dipake ngawinkeun. Alhamdulillah. Ceuk saha? Ceuk kucing teh lain ente unggul ya. Nu bisa syukuran teh da uring ge bisa. Kucing ge sok syukuran ceuk osok ngobrol jeung kucing. Antara di bawah ngomong atuh cenah. Kumaha teh kucing? Alhamdulillahilladzi ja'alani hurratan walam taj'alni kalban. Nuhun Gusti abdi jadi-jadikeun kucing, teu dijadikeun anjing. Abdi mah sare ka hiji jeung dunungan dahar dibere ku dunungan sakalieun teu seupeuh bisa ngokon sorangan kana lomari. Molor dunungan dina kasur, abdi ge melu di kasuran, dunungan di bantal, abdi ge melu di bantal. Alhamdulillah Gusti abdi mah teu cara anjing, sarena di pipir nyatukna teu seubeuh. Ceuk saha? Dok. Kucing. Tuh udah wing mah hafal bahasa kucing ari mah oleh teu apaleun. Makanya abdi mah teu ngukut kucing jeung si atung ngukut si atung teu apaleun kucing tukuran. Hujan gede ge sila we nama. Ceuk anjing teh tong tipu cing. Ceuk saha? Lain ente unggul nu bisa syukuran teh kuring ge bisa syukuran. Ceuk saha? Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam taj'alni khinziran. Alhamdulillah Gusti abdi mah dijadikeun anjing teu dijadikeun bagong. Sanajan abdi teu ngeunah daging kawas hayam, sanajan abdi teu cicing di imah kawas kucing, sanajan teu sare jeung gunungan kawas kucing, abdi mah ukur di pipir. Alhamdulillah abdi masih keneh di lemur. Gunungan sok mere dahar, tatangga mun hajat sok mere tulang. Alhamdulillah Gusti teu cara bagong-bagong mah dileuweung neneangan hakangeun sorangan. Ceuk saha? Teu nyangkanya jeung anjing syukurannya. Teu gabeut daerah jelema teu syukuran.
Rek nyari anjing syukuran. Ari waidan nu kablegnah henteu. Bararahi aing. Jeung Bagong teh tong kitu anjing. Jeung saha? Jeung saha? Kasaha? Tong kitu. Anjing, jeung saha? Jeung saha? Jeung Bagong kasaha? Tong kitu. Anjing, jeung saha? Jeung Bagong kasaha? Jadi lamun nu sok kunjang anjing berarti anjing Bagong. Anak euceul anjing-anjingan wae eta anak euceul teh. Genah hari bae nu bapana mah disebut Bagong mah salah kuy. Cek Bagong teh tong kitu. Anjing. Apa nanya Bagong teh geus jalan lembur cok. Oh, kadungan ku aja dina angkot di Singaparna kenek papanggihkeun kenek. Barari teh anjing. Dua teh anjing. Yang sabaraha teh tak aya kalapea kana bensin jeung pengeluaran anjing. Menang saeutik kala tuluy ku polisi anjing. Polisi jadi anjing. Jeung Bagong teh ulah kitu. Anjing. Kawi ge sanajan Bagong bisa syukuran. Jeung Bagong alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran wa lam taj'alni man tarikas shalah. Alhamdulillah Gusti, sanajan abdi teh jiga hayang, sanajan abdi teh jiga ucing, sanajan abdi teh jiga anjing, cicing di lemur. Alhamdulillah abdi mah sanajan di leuweung dahar neangan sorangan sakali ingit ka lemur di buburak, tapi alhamdulillah abdi mana paeh moal aya urusan, ngakan sampul batur moal dilandrak, ngakan dahareun batur moal dipenta pertanggungjawaban, ngakan usaha-usaha abdi mah moal aya pertanyaan. Walam taj'alni tarika sholat, daripada abdi dijieun jelema nu tara salat teu masjid mulia keneh abdi. Jeung saha? Mau oleh dijual. Itu. Jeung saha teh moleh? Bagong. Oleh. Kasih era ecep ku hayangnya syukuran tasakur Allah subhanahu wa ta'ala teripu henteu sabenerna mangan eceung ngedul tiap karep tak teripu teh maca shalawat 117 teh teripu henteu demi Allah demi Rasulullah teh capek kumonok atuh shalawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah 117 daripu keneh ngajuki atuh ribu keneh ngabordel, ribu keneh mayet. Jabat tengah aja, bener kamu so. Rek bari Ralajo TV bisa, rek bari ngadayak dan sare bisa. Anyata panjang teuing mu ponok atuh. Ya Rasulullah, ya Rasul. Bisik mu ngabisi musik pakai seri dintong. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salat abdi teh mubah ya Rasulullah, sareng lagi da teu usuk. Sedekah abdi teh mubah ya Rasulullah, da hayang dilani dermawan. Maca Quran abdi teh mubah ya Allah, da abdi mah hayang dilani qori, beueuh nu ikhlas. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya angken abdi umatmu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tulungan mun abdi salat tuh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tulungan mun maca Quran abdi teh jadi ibadah ya Rasulullah, ya Rasulullah. 117 di Rasul. Dan ngaduulna beak karep. Ayeuna Ralajo TV lumagar mah nyarekan budak 2 jam kuat. Eta nyarekan siram dan tipulang isa nepi ka molor budak. Bleng-bleng ari sholawat teu bisa aneh. Puyeng kana hulu abdina cetak sih. Demi Allah. Ini nyarekan budak yang salaki jajal. Giliran dibawa sholawat membari jahat dasok neuleuh abdi ge nya ge tara hadir. Allahumma sholli sholatan panon teh ka mana geuning? Kalimantan salaman salam. Kilo kali teh guys. Cek saha tadi teh?
kasaha mulia kene abdi cek bagong mah daripada mantarika sekolah jalma anu sok ngahaja ninggalkeun naudzubillah tsumma naum tasakur walimah sekali nih tasakur walimah di tasakur cek itu ungkapan syukur ka Allah Subhanahu wa taala nuhunkeun mun bahasa Arabna alhamdulillah sing era lah ku hayam cenah sing era hayam teh ngageureuhkeun ka eceu teh saranompong jelema mah sombongna jelema mah di dunya loba karana teh tapi geus paeh mah hiji kok di dunya mah aya palebe aya Pak Amil aya Pak Kuwu aya Pak Lurah naon Pak RW naon RT Pak Bupati Pak Gubernur Pak Presiden ojor mah jadi hiji karena teh mayit leres ai hayam mah berhirup sangaran geus bae jadi loba toh berhirup nama hayam mah kumaha ge nu hideung ya nu bodas nu jangkung ya aya Pak RT hayam RT aya RW hayam RW kabeh nyebut teh tapi geus paeh mah jadi rupa-rupa hayam lamun diasupkeun kana opor jadi opor lamun dikeber ditusuk jadi sate lamun dihijikeun jeung mie jadi mie naon nih lamun dipasak nu ayeuna make eta teh bubur dibebet-bebet di ayam geprek jadi ayam geprek asupkeun kana soto jadi soto ayam mah hiji keur hirup geus paeh jadi rupa-rupa jelema mah rupa-rupa pangkat rupa-rupa kedudukan rupa-rupa ngaran tapi geus paeh jadi sarupa mayit Paku jadi Pak RT jadi mayit Pak Ajengan jadi mayit APUG jadi mayit aya jelema nu paya jadi RW RW teh keur geus paeh mah jadi mayit tinggisin aja ku hayam nya ayam syukuran, kucing syukuran, anjing syukuran, bagong syukuran pira kurang rek kieu wae. Pira kurang rek takabur wae, pira kurang rek da urang teh sanasib sadaya teh mahal keneh sato hewan geus eueuh ruh mah, geus eueuh nyawa mah mahal keneh pedak, mahal keneh teri, mahal keneh lauk-laut, paeh teh bisa didagangkeun tapi lamun abdi paeh bawa ku ece ka Mandala sahan pimeulieun bararade ieu bangkel gede moal ece beuleun batur ge malaya nu wanieun meuli leres leres ya tok ya kana kawian nu kadua sebujur tak geuning apa berlian tahu betul karena kiborna atau plastikan
dua walimah. Tahu nggak teh? Hiji tasakur, dua walimah, tilu boten we teh kaburu makan. Dua walimah. Naon ari walimah teh? Kudu teh nyahoon. Ai walimah teh naon? Hajat seteh walimah. Mari teh walimah hajat. Naon walimah teh? Hah? Hajat. Ai walio? Walimah teh hajat sunat teh cok. Mata tong segala diomongkeun. Lain nu hajat kudu sabar, hajat mah alus diomongkeun. Batur goreng diomongkeun batur. Nu alus hajat mah di omongkeun, nu goreng tahan ngomongkeun anak. Tahan ngomongkeun bajak batur. Gede ganjaran hajat teh sunat. Saur Rasul lim walau bisakin. Sabar lupa atuh nu kudu walimahan teh nu kudu dihajatan teh. Hiji mun ngeureut kontol budak lalaki. Naon? Ngeureut kontol budak lalaki. Disebut walimatul khitan. Ngeureut budak awewe ngantong. Dah cek awewe kudu dihitan. Lamun awewe teh dihitan teh sok hause. Lamun awewe teh dihitan teh sok habur kanyut. Tanyakeun lamun jelema awewe kawin ya diserahkeun kawin deui. Tanyakeun ka indungna naha bareto dihitan teu. Tanyakeun ka parajingna. Awewe mantong hajat. Tinggal ka paraji we. Ni HP mah paraji panghitanankeun sanajan awewe. Ari awewe naon anu dihitan? Musik jawer kotok. Hiji nu kudu dihitan teh, nu kudu diwalimahan teh lamun ngariakeun anak. Dua nu kudu walimahan yo. Anu dipiwarang jeung dicontohan ku Rasul, dua lamun boga anak awewe nikah. Anak lalaki betul teh disunatkeun. Saiki hiji ngariakeun anak lalaki, dua mun nikahkeun anak awewe. Kudu walimah. Kudu beja-beja kawin mah. Aklinun nikah saur Rasul. Bujurkeun nikah teh. Ulah kawin pulang kisah apal sarerea RT we. Tilu anu kudu walimah teh lamun cager tina gering. Lamun cager walimatul afiyah. Sok luwes jadi urang can aya. Walimatul khitan ngeureut kontol budak lalaki, walimatul nikah kana walimatul arus ngawinkeun budak awewe. Tilu nu kudu walimah teh mun tas gering tuluy naon? Walimatul afiyah, salametan dicageurkeun tina panyawa. Hajat keo. Akang Ibnu Abbas tos teh damang mencit ontana ke beak 11. Sekalian we hajat akeo atuh aya. Akeh teh hajat. Kitu ge mencageun. Ece boga salaki, boga penyakit lurus 5 tahun mungsut. Cager, guragiru teh saged teh naon? Pencit hayang. Walimah teang RT teang adengan ngariung bila mana perlu tulisan di tukang teh walimah mengkret. Kabari cita? Hah? Opat walimah teh walimatul wilada. Lamun geus saat getih tas ngajuru lim saur Rasul hajat setelan. Saur Rasul tah otak pada tong sok hidung di Mang Madin na background mun 40 teh. Yo, dia naon? Jamur. Bisi pohon, teh bisi teh hajat. Hajat gede. Hajat
hajat pantes eta hajat gede. Tahu. Geus hajat kok. Oh, alhamdulillah. Ngiring bingang. Eta walimatul wiladah, walimah udang. Sebaji, beli uyan dia sebaji. Walimatul hitan. Walimatul hitan. Walimatul urus. Walimatul arus nikahkeun. Walimatul afiah cager tina gering. Walimatul wiladah cager tina di mana saat getih pas langsung 5 walimatus safar. Hajat lamun rek ini nyaba. Ai hajat nama beureun tergantung kemampuan, eta jeung tergantung nyabana. Piraku nyaba ka pangeureunana rek hajat. Erek ka Lampung ya paling baliknya 2 bulan mencit hayam heula meuli sakilo mah. Kalimantan. Ka Kalimantan mah mejeuna hayamna 5 kilo. Nonton Kalimantan. Ya, batur sa RT abdi teh bade angkat nyaba mamanawian bade